Turun heula. Turun heula, Jul. Kan? Turun heula. Ayo, ke mana sebenarnya orang teh? Ya, lu ke mana tuh? Coba ke mana? Coba orang tanyakan ke itu tuh. Oh. Hapunten, assalamualaikum ka Baraya Sunda, anu di mana wae ayana nya. Kulantaran ayeuna urang can aya jadwal syuting, mungkin can aya waktunya. Jadi enak teh urang rek menikmati alam JJS. Lah mending JJS-nya. Atuh jangan anjing sa teh. Kayak gitu sih alam sanguan lu dinikmati. Tah. Ari maneh emang euy. Ayeuna mah jeung ka Baraya Sunda nya anu di mana wae ayana. Urang nikmati JJS. Lempangan be. Lempangan. Gunung, jalanna wajib. Mangirang dah orang di jalan. Sama nomor hiji. Oh, aduh. Ikuti wae terus fenomena-fenomena. Ayolah, Pemandangan-pemandangan kieu di lembur kuring ya. Tah, sama meh eta nih. Heula. Jadi 3 detik eta. Ikan hiu makan tongkol. Pisangwan jadi gurih. Yuk, langsung. Tau. Mana Ren? Emangnya tengah tempok gitu arek hujan. Urang istirahat lah di dieu. Orang nengan awewe nya. Udah di biasana mah di dieu sok aya awewe lewat. Beratu. Aslina sok ada tangguhan heula nya. Ayo. Di motor asa sararuatnya jalanan jake. Tuh, ca aya awewe hiji tuh. Wih. Nah. Pegatnya. Stop neng. Iya. Udah neng, kok kasih tikun lah. Mobil neng, mobil. Kok kasih tikun lah. Terus bang. Neng ke mana? Kepo. Neng buka. Segini gelis dibuka mah. Anjir. Lain mah ala-ala dah, jadi awewe lembur anjing. Atuh, Disangkanya di gunung mah ge awewe gelis. Neng ke mana? Atuh, kemana di Kepo? Ngan ke nomor apena tuh nih? Di naon? Atuh jang meli-meli caung, coba saya perlu caung. Cuma dicau. Mana neng geus we? Padahal lila HP. Itu nomor HP we, naik hujan.
Neng cengke. Oh iya, tuliskan we-nya. Kayak orang rek emang kayak di telepon. Laponya kayak dikirim kuatannya. Aduh dikasih. Ih, betul lah. Neng nuhun kan neng teleponnya. Iya. Kamu kayak emang buat mana? Nah, nama apa nomor apa menang. Oh, tinggal neangkeun kelas pasti. Enam orang Nomornya aktif tuh, WA anak. aktif wa tuh. Jadi fotonya anjir, fotonya. Tulis oh. Yang penting orang ulin ya. Oh iya wajib dong. Enam orang ngudud heula, orang nikmati heula pemandangan. Jauh-jauh orang ka dieu geus satonggu geuning. Lainnya taruh konaon anjing. Ah, apa naon geus ngabul. Aroma berkelas anjir tuh. Tapi ieu cuaca juga kieu nya. Pasti teu memungkinkan kan. Tuh, tadi dari is ini dia mah. Ih, Iris. kayak suara manuk. Manuk naon eta aja. Dia nya tukang manuk lih. Manuk aing mah tukang bas anjing. Tukang bas. Manuk goak pada. Tah, ya. Tapi ulah lila teuing euy, siga rek hujan ya. Kadang Mana gigi. roek. Heeh. Urang ieu we nya, ieu heula sabatang heula kagok lah. Kita orang center jeung ieu jeung Baraya Sunda, ieu pemandangan dia alus sebenarnya nama cuman kondisi cuaca henteu ngadukung. Kadang ngebi tah suara. Ya orang center heula nya, ya pemandangan. Oh, yuk. Yuk. Abelah hareup we. Duh Baraya berhubung ieu cuacana bade hujan nya. Sebenarnya kahandap tuh alus kene tuh. Urang cabut wae nya. Cuacana teu ngadukung yang celek euy. Kang Arif. Euy. Kang Medi, Euy, urang cabut wae nya. ayo lah hujan. Da posisi cuacana ya. Karunya ieu si Neng Kirana. Heeh. Karunya ieu si Neng Kirana. Kiranti besi kehujanan muriang. Sip lah. Gaskan yuk, bismillah, balik lah.